Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra-mitra dangu, alhamdulillahirabbil alamin. Mang Arman Wijaya tiasa ngahibur deui dina acara dongeng Sunda. Carios nu baris kapihatur neraskeun hancak garapan nu katunda dina jejer carita Si Kemang Racun karya Eko Swara bagian nu kaopat. Mangga nyangakeun wilujeng ngadadangkeun prung ah. Mitra dangu katara paromana eta nyedasih marah mae deui, imut nagi katingali deui. Ceuk tatempuanana Udin mah katempuana nyedasih teh muni asa tambah geulis, asa tambah pikaresapeun bae, mata gergeteun teh sanyana lain bobohongan. Bari nepak kana tak Udin nyedasih pokomong kieu. Memang muni asa kebenaran ece kedatangan ku Udin dina mangsa sore ayeuna teh. Ece memang aya keperluan ka Udin, aya beja saeutik jeung arek menta panangan deui ka Udin. Kumaha Udin? Daek atawa henteu mere panangan ka diri ece? Pandangan ngeunaan naon teh kitu ece? Asa heran abdi mah. Udin ngaret ku juru panon, atuh nyedasih teh langsung nangtung terus diukna pindah. Ayeuna mah ngarendeng jeung Udin mani pagegeye. Atuh bagi komo we Udin teh peureum beuntak barjeng kain irungna mah terus we ungas ingus da ngameu seungitna awakna nyedasih. Pokna deui nyedasih, "Kieu geura Udin, regepkeun ieu nya." "Oh, mangga ece, ku abdi diregepkeun." Sanyana Udin, kuring teh hayang ngajaran hirup ku cara jeung jalan anu anyar. Maksudna mah ngarah kaen kuring teh ieu bisa leuwih senang, leuwih pinuh ku kabungahan. Kuring teh hayang leuwih senang pikiran Udin. "Oh, kitu ku tante. Nya mangga atuh geura saurkeun ulah bade asa-asa ece." "Urang di jero ieu ngobrolna ngarasa ase." Nyedasih nangtung bari nyeklan kana leungeun Udin kitu teh sina cengkat. Mangga Udin nangtung teu aya sasaha kitu ece. Udin teh rudut ewet heula bisi aya jamalian salianti dirina nyedasih. "Ih ari Udin, beunang kuring teh ieu moal naon ngadaweung sorangan di luar mun aya sasaha mah Udin." "Hayu Udin." "Mangga ece." Harita keneh terus we duana langsung arasup ke jero imah. Geus aya di jero mah gukek dari dina kursi anu alus jeung mani hipu. Bujur Udin teh mitra mani nyelegon. Maehna mah memang teu boga kursi nu alus jeung empuk saperti pangabogana nyedasih nu ayeuna aya hareupeunana keur di dina kursi panjang. Kabeneran di dinya teh geus aya opieun, atuh teu kudu ditawaran oge Udin langsung hideung nyokot opieun. Nya kitu kabeneranana teh saya asak oge cai enteh geus aya ngan gelasna anu tacan aya teh. Atuh nyedasih hideung ka dapur heula, anu teu kungsi teh geus datang deui berjemawa gelas dua, hiji keur Udin hiji deui keur manehna. Cur bari cician. Panon Udin teh dina stirning barjeng nginum teh ngulincer we ngaretan kaayaan di pertengahan imahna nyedasih. Nya duh teu aya sasaha ece. "Ih meureun katempo ku Udin oge nya mun aya sasaha mah." "Bilih atuh di kamar aya tatamu." "Eueuh Udin, di kamar kosong eueuh sasaha ari lain tumila mah meureunan." "Lain Udin, sanyana ece teh ieu ngabogaan cara-cara nu anyar ayeuna mah. Ngan menta pemangih ti Udin, kira-kirana bener atawa salah ngeunaan ieu harepan jeung kahayang ece nu rek dibejakeun ka Udin teh?" "Mangga we saurkeun, naha harepan sareng kapalai model kumaha teh kitu nu dimaksud ku ece teh?" "Ieu tunah heula atuh rokona Udin, ulah bari jeung melonyunu wae kitu." Pokna nyedasih peda nempo Udin teh mani kaen ngalah bangun anu ngarasa nikmateun udud. Sanggeusna bieu barang dahar opieun jeung nginum cai haneup, Udin ge mani kaen peureum beuntak. "Ah ece mah nyakeun wae atuh bari jeung udud oge ece, kagok ye keur meujeuhna nikmatna." "Tapi
samina ece teh ieu aya kahayang Udin sugan Udin teh daek ngalaksanakeunana. Oh gitu. Nah paling naon teh kitu ece teh Udin rada curinghak oge. Ece teh ieu teu ngarenah awak Udin. Lamun Udin daek ece hayang dipencetan awak. Daek Din. Duh, kumaha atunya? Berenaan ragab ece ulah ece ragab. Najan hatena mah atoh Udin teh api-api anu mung make nyebutkeun sieun ragab sagala. Nyidasih nyeklan kana taksak Udin barjing diukna dinya langsung dina korsi anu keteun pisan Udin ayeuna mah. Kalian pokna alah Udin make jeung nyebutkeun ragab sagarupa kawas jeung saha wae ari nanaon teh. Wayahna we nya ece teu ngareunah awak yeuh meuni teu kuat kieu ye aduh. Moal aya sasaha kitu ece? Pan biasana oge ieu tara aya sasaha atuh Udin. Ka dieu mah tara aya jalma anu samarangan asup Din. Oh, sumun mangga atuh abdi kersa. Tah, kitu atuh yeuh. Kakara eta disebutna teh sobat ece kitu Din. Nyidasih meniku aya atau hunaker berjeng luwai liwai bibirna sagarupa dina eta ngomongna bangun anu gumulisnakra. Kieu nya duh ece arek ngalaan heula baju Din dah kagok dipencetan eta di baju mah Din. Keun lah da moal naon ieu da ece make baju rangkepan deui. Gancang Nyidasi teh langsung nongongan ka Udin lalaunan tapi pasti Nyidasi teh langsung udaran pakaianana. Atuh Udin teh mitra meningalap perbarjeng panonna mah kaen teu ngiceup-ngiceup moho neuteup Nyidasi anu muka baju. Bre Nyidasi teh ukur make pakaian sajian anu ipis sanggeus kabayana dilaanan ret mali ka Udin katempo Udin ge maningaleper atuh Nyidasi tu manya kieu. Kunaon Udin meni ngaleper kitu meni ngadeg-deg geuningan. Henteu kunanaon ece duh mung ieu we ieu rada teu ngareunah awak abdi teh yeuh. Duka asup angin duka kunaon atuh. Loba carita pisan loba alasan buru anggur mah ieu Udin kuring pencetan ieu tonggong ngara bisa leungit ka nyeri kuring anu karasa ayeuna ieu nya. Mangga ece. Nyidasi langsung nangku beuna kursi panjang atuh harita keneh oge najan mitina mah asa-asa asa ragab ongkoh tapi ieu teh burung we lancar. Deui mah Udin teh mencetan tong Nyidasi tonggong nu lemes jeung kaen bodas cengeplak teh nya imeut ku Udin dipencetan berjeng ngadadak mayahna ge teu puguh rarasaan. Ari eta anu dipencetanana mah meningal heurewe bangun anu ngarasa nikmateuna keur. Din, kulan, yeuh, sok we atuh sing tenangnya dina mencetanana. Tah kitu terus, aduh, kena cangking Udin. Tah kitu ieu, meuni ku ngareunah geuningan. Teu sangka Udin bisa mencetan. Nya, bener kitu tah ieu, duh, meuni ngareunah bisaan Udin. Atuh kantenan we bisaan mah ece dari kana mencetan mah abdi tetos biasa. Kayak disebatkeunnya tak parantos pengalaman. Aduh maniku muji sorangan najan sanya nama kakara ayeuna mah mencetan nulian teh komo ieu mencetan anu geulis tungtungna eta anu peureumbeun tabak kating kunikmat teh lain wae anu dipencetanana tapi oge anu mencetanana. Urang bari ngobrolnya Udin. Oh sumuhun mangga atuh. Sobi we saurkeun naon teh anu parantos direncanakeun ku ece teh abdi mah janten penasaran yeuh. Yeuh keur saheulaanan rencana teh Ki Udin ece arek naon ngolo ka urang dieu heula we yeuh Din nya lantaran adi neangan anu jauh wae mah karsana teh meuni ku capek Udin susuganan we aya anu bisa disangut di dieu. Ayeuna mah arek ka batul salemur heula nya Din. Aduh, kutan teh kitu nya ece. Bener Udin. Ari ceuk abdi mah ceuk, ulah waka ceuk. Lantaran urang lemur sajian oge apanan seueur keneh anu mikapale ka ece.
Komo lalaki anu resep ngalajur nafsu mah apan salawasna teh nya kitu apan sok kayaan ngincer teras ka ece. Memang jeung nyana nyidasih anu kaasup awe bangora anu jelas geus jadi inceran barea. Jadi udagan kaum lalaki boh anu lelengohan boh anu rimitan pantes lamun nyidasih teh pada ngincer teh lantaran sajabana tiru panagelis teh oge pinter dina ngolona. Nu kitu nu kieu teh da sok beunang bae ku nyidasih mah. Nyidasih geus kitu mah nya gancang we ngayakeun reaksi. Mere alasan anu kuat pangna maena hayang di lembur bae teh hayang hareuyan ka tatanggana bae. Memang kitu ieu dina kainana ece teh Udin di lembur sejen teh loba anu resepeun ka ece geus loba anu kailut kapincut ku ece nya kitu di apanan ieu geus teu aneh kayan ece anu kayan osok ka kota utamana nya eta lamun kayan dina mangsana peuting bo di tempat umum atawa di hotel tapi lama ieu ngarasa bosen oge Din nu mata keur saheulaanan ece teh ieu hayang dilembur heula we ieu Din. Aduh nah ke moal aya non sorotan awon ti urang dieu kitu ece. Nah moal aya anu non seolah-olah disebatkeun ngotoran lemur upama ece milampah seperti anu dipilampah di kota ku ece dipilampah di lemur. Duh nyaeta di lemur sorangan hariwang abdi mah ece karunya di ka ece engke mah. Ieu teu kudu hariwang ku soal kitu Udin keun eta mah ieu kumaha ece kumaha engke we Udin lantaran urang teh ieu moal aya kamajuan hirup teh lamun teh mah saheulana loba ka hariwang teh mah loba pertimbangan mah mane mah Din ieu tinggal nyaksian we kalan ece ge ieu minta bantuan ti Udin keur ka ece kitu. Alah bantuan soal naon ece naon eta anu dipikabutuh ti diri abdi. Udin kudu ngabejan ka ece ngeunaan jalma-jalma atawa ngeunaan lalaki urang dieu nu deukeuteun atawa anu jauhna ti imah ece nu sakira bisa dipangaruhan. Bejakeun ieu ka ece lamun lalaki anu tega ka anakna jeung ka pamajikanana utamana mah ieu lalaki anu biasana osok resep ocon jeung awe pantar ece kieu Udin. Tapi cek aduh kumahanya urang dia teh bakal nyorot awon boka ece boka abdi. Keun wae Udin ulah jadi teuing pikiran tanggung jawab atuh ece oge ieu kana kalakuan ece sorangan jeung beurina oge Din ka ece mah teu kitu oge da geus eueuh anu nganggap hade geus eueuh anu nganggap alus Din kabeh oge geus nyahoeun kana kayan ece kabeh oge ieu geus nganggap goreng ka ece nu mata geus kagok bolontok kapalang caramang ece teh ieu rek sakalian we gegeloan Din. Alah kitu maksud ece teh waktos nage mitra dangu parantos seep rupina dongeng Sunda garapan Mang Arman Wijaya dina cariyos si Kemang Racun dicekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah engke dina bagian kalima urang tiasa sesarengan deui. Hatur nuhun tina sanes kantun perhatosan wilujeng kantun permios.